Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah purwawiwitan handalah sabda wekasan. Wujud syukur kanu maha agung, tawis bakti kanu maha suci. Rehing dina ieu enjing, dulur-dulur pada junduk, kadang wargi sami hadir baraya anggang daratan. Dalingding dangding kaasih, haleuang tembang katresna. Nahariring najero pikir, nahaleuang minuhan rasa. Ibun subuh turun isuk, remis janari lingsing kasungsing. Bunga gantung dina daun, menyarangsang dina dahan. Kiwari ragrag ninggang kalemah, katebat ku angin nu liwat, kagedak ku suara nu lugay. Meletikna sarangenge di belah wetan anu kiwari manjing mancerang. Nyaksian dua insan anu baris ngaitkeun tali kaasih, nyangcangkeun pilam katresna, nyanggeutkeun beungkeut kadedeh anu maneh. Nyucruk galur sunah rasul, nincak tapak syariat Islam, nyusud dawuh nu kapungkur, mapai jalan anu baheula. Bihari kiwari geusan ngajadi, ayang-ayanggung kabari nyuncung. Ku hal sakitu sim kuring gaduh maksud, seja munduk restu ka para sepuh, beda pidua kasadaya baraya, mugia kersa luntur kalbu ngucurkeun restu nu rahayu. Jembar manah ngecelakeun doa anu sampurna kanggo dua insan anu beber layar tarik jangkar. Saperkawis sim kuring kapapancenan kanggo jajab acara walimatul urus ingkang putra Neng Agis Putri Nurhadini, putri kadedeh Bapak Iwan Setiawan kalih Ibu Neni Mulyani, Kacep Dahlan, putra kadedeh almarhum Bapak Entoh miwah Ibu Kurniasi. Dina dinten ieu Sabtu ping 24 Agustus 2018 nyarengan sareng kaping 23 Rayagung 1440 Hijriah. Dadahut memeh guluyur kebat numampah ngemban amanah, ngebagi wanci ngadu waktu naca calaraga tikawit dugi ka akhirna. Nanging supados sugema sumangga sate acana rundayan acarana urang sebatan heula. Dikawitan ku bubuka acara dilajeng ku aosan ayat suci Al-Qur'an, diteraskeun kana pamasrahan oge panampian calon panganten, punten, pamasrahan oge penampian panganten pamegeh. Acara dilajeng kana penampian tinampan cacandakan atanapi tawisoca. Saterasna acara diranggeui ku adat Sunda mangrupi hormat sungkem sareng sawen. Saterasna acara ditutup ku doa, saterasna mah das walimah pungkas. Para bapak, para ibu, miwah para nonoman sadayana, bawi raos pangmut pribados, bilih pamali mun dilami-lami, bisi doraka mun dilalila. Teu sae mi ulam awi, mere cai geusan mandi, mere humut dina guguran. Bismillah purwawiwitan, ieu pamuka carita minangka pamuka acara, babasan pandika pagawean, lamun nangtung kajunjunan
sing lulus bantun tur tumbuh buah sedih. Nah, sim kuring neda banyak senti sadayana sumangga urang kawitan ieu acara ku sami-sami ngaoskeun aosan basmalah sasarengan sumangga Bismillahirrahmanirrahim. Sabada beres bubuka sumangga urang kebat mincak acara anu kadua nyaeta aosan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah bade dudugikeun ku kersana Ustadzah Dede Pipih. Waktos sinarang tempat sumangga nyanggakeun. Jeredet kana hati sumarambah kana baya. Malah mandar bisa jadi pameler kana hati anu keur capek. Upahan malah anu keur susah. Rembes tembus kana ti jantung. Sumeleket kana hati yaliara minuhan awak. Sokomo mun ngartos kana maknana najan bari dilelebah oge geuning anu sakitu nikmat karasana. Dedel doa mugia sing ageng barokahna khusus kanu ngaoskeunana oge walatra ka urang sadayana anu sami-sami ngupingkeunana. Dulur-dulur anu sami rawuh sangat baraya anu sami lenggah sebuah anak gelar istri utamina rombongan calon panganten pameket minangka sabda pangbagia simkuring nyandak asma pun lanjut Kang Iwan Setiawan kali Teh Neni Mulyani dihin dinasti anyar pinanggi jogong tuhur menangunun tutup gunung keong rimah aturan wilujeng sumping di lembur matuh dayeuh maneh Banjar Karang Pamidangan Kampung Talaga Desa Karya Laksana Kecamatan Ibun anu katelah sugeng ing Pucugaluh tempat anyar pangharpan sarakan kehidupan dua nonoman anu baris beber layar tarik jangkar kuhituna haturan mudah-mudahan sadayana sing aya dina kacembaran atau kasih kasep anaking cep alan hidup cunduk dituyun ku tuang ibu dongkap dipapah ku ingkang rama diiring ku palawargi dijajab ku palawarga ieu teh hiji bukti yen niat hidup maksad hidup kenging pangrujung restu ti para sepuh kenging jiad pangdoa ti baraya apa emak kitu oge si eneng di dieu istuni tengah ro jonghok rebo pugemolan ringkit kerit kujingjingan kulit awi sesebitan nu dianti ngan jisimna anu sahiji jasad tunggalna anu saurang jajaka anu titi surti ngaji rasa duduga kalih peryoga teu renjagan teu gembangan istu teguh pamadegan. Hadirin nu kusim kuring dipihormat sanaos para tatamu parantos sampurasun pribumi oge atuh parantos ngarampeskeun parantos sami-sami surti sami-sami uningah maksadna ngangning kanggo nohonan tata titi duduga kalih peryoga tecekap ku surti alapi tekad dungkul nanging kedah disarengan ku lisan taku kituna karombongan calon panganten pameget mugi ati janten kakeling ati rengatnya manah nah naon atuh pamaksadan numawi jauh di jugjug anggang di teang rupina da lain lantung tamu laku lain lunta tanpa seja purwa aya anu dipimaksad ku kituna sumangga gerawak cakeun masing balaka ka sesepuh rombongan calon panganten pameget kersana Bapak Ustadz Ohan waktos sinareng tempat diwuwuh ku kahormatan disanggakeun ka anjeunna kanggo tandang makalangan sumangga